Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi sadayana urang tiasa tepang deui tepang dangu swanten sareng Mang Iday dina acara anu biasa nyaeta mangdongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur anu ayeuna dicobi deui ku Mang didongengkeun. Jejer atanapi carios anu nuju di pedar ku Mang teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna disalin deui atanapi ditulis deui ku Bun Bunyamin. Atuh palawargi sadayana mudah-mudahan dina ngadangukeunana ieu dongeng urang tiasa nyanak sasieun sabeunyeurna anu sae atuh nu awonna mah ulah dicontoh ku urang keun urang kantunkeun. Teras deui mugi aya dongeng teh sing janten pangbeberah kana manah, sing janten panglipur kana kalbu, sing janten imun kana salira anu nuju teu damang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi sadayana alhamdulillah ya Mang tiasa medar deui tanapi Mang dongengkeun deui kalayan rada jarakna teu lami gitu. Kamari memeni lami pisannya palawargi keun sawiosnya urang keureueuh we. Alhamdulillah Mang ayeuna aya karinehan waktos urang ngeureueuh deui hanca anu katuna teh. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos kumaha ieu terasna lalampahan Si Buntung Jago Tutugan teh. Mangga geura ngadarepong ka sadayana ieu palawargi ka Mang Iyeng, Mang Aep, ka Mamah di Soreang atuh sadayana we nya palawargi anu mikalandap kana dongeng Sunda. Prung kaparayun sadayana Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka kes kedapnya palawargi. Oh mohon dugi ka Andi nyalametkeun Ki Jatma anu bade di tarok atanapi bade di telasan nyata ku Bahwi Kalpa. Mung kabujeng ku Andi di tulunganna. Mangga urang teraskeun wae. Jengtang bedog Bahwi Kalpa kaburu keneh dihadang ku haur koneng. Heat jedak dampa suku kenca Andi ngacejak kana kakemplong. Bahwi Kalpa ngagerung bari badana ngageblag kagigir sarta bedogna meceng kageweungkeun. Mungkur pajat mah Andi marentah ka Ki Jatma sadengkeun badana tetep ngajega yang hareup ka Bahwi Kalpa anu keur kokosehan. Sia montong ngabongon sa Buntung nganaon na sia ya kawani mati hareup dulu
Geus ya, sok dihareup sor, jeung aing sakeplok. Cek bawi kalpa bari koregat nyokot di bedogna. Jerig-jeg nangtung bari panona nu semu-semu nongtot teh buburi lengan bangun anu dek kelocot tina kongkolakna. Nafsu pacampur jeung keheul dumeh dek narok sirah tetulus. Kapaksa wikalpa, hampura weh. Sor atuh ayeuna mah urang teh hareup. Andi tetap ngajaga. Tayoh ku buntung sia koplok. Cek bahui kalpa bari hiu nyabetkeun bedogna. Ait nya lumayan we keur ngeceresan panon nongtot siga mata toke mah wikalpa. Cek Andi ngahualkeun. Lap manehna ngalalapkeun badana semu ngareundek. Sedengkeun haur konengna disabetkeun ka luhur dipake nakis bedog. Tang peletok. Bedog teh potong teu kuat nandingan haur koneng. Jerig-jeg kuda-kuda bahui kalpa pajengjar. Duh leungeun buntung ngahanca beteungna pisan. Wah coba nyaris ya koplok buntung kancing ketek sia. Au aduh bahui kalpa saterusna humarurung sedengkeun badana nepi ka ngepelesat kapangpengkeun ku tanaga benturan leungeun buntung. Untung teu pati nanggal oge lantaran beteungna bahui kalpa teh jauhna kerengelokna. Tapi ari akibatna mah sakitu hebatna bahui kalpa teu beda tinu dikebut ku angin puyuh sarta bedogna anu karisa potong mencleng jauh pisan. Kumaha mata toke? Teu ngarasa dibongohan ayeuna mah. Sor kumaha? Andi bangun nu panas, biwirna ngarenyu bari mencong kanu keur ngajurah roh. Aduh, alah sia kancing tetet sia koplok buntung sia mah ngabongohan wae deuleu heug bebeja heula atuh sia ka aing koplok. Bahui kalpa tetela masih garang koregat hudang serta saburut narajang ku jurus siga lontang. Memang ari kawanina mah tacan kerel-kerel. Pedah eta pamikirna kapan ti heula oge Andi teh kungsi ngacir teu kuateun nyangga wawasena sarta jajaten manehna. Awas we kalpa. Bisi majar kaula ngapongohan ya. Awas. Cek Andi bari mapag ku leungeun puntungna. Duh. Beureub nu kari tulang diadu jeung leungeun buntung. Tobat. Aduh, nyeri buntung, aduh. Bahui kalpa ngocek lantaran ramo-ramo beureupna ngadadak nyereng led kulitna. Untung teremuk oge tulang-tulangna. Kukitu namah bahui kalpa teh memang lain core-core daya tahana. Harita oge sakitu leungeunna baroboran getih. Manehna ngagentak luncat ka kencaeun Andi bari nejehkeun suku kencana. Cukup kalpa. Andi ngagero bari sakaligus ngagunakeun jurus malang putung anu dikombinasikeun jeung gerakan solenang bedil. Solenang mayang maksud teh. Anu dikombinasikeun jeung jurus solendang mayang maksud teh. Sanajan dilakukan patutur-tutur tapi tumibana leungeun buntung teh meh bareng pisan sanggeusna ngagedig mumuncangan terus ngahancat careham kenca bahui kalpa anu balukana hebat oge kabeh kalpa teh yuk jot aduh nyeri ya buntung nyeri aduh tobat aduh ngoceakna bahui kalpa meuni les-lesan kebut labuhnya ngigir. Jurung kunung maksakeun hudang jerig-jeg balanyeng bae lumpat bari satengah rarampeolan bari balik deui ka jalan anu tadi. Si Dorji anu harita kakara hudang bari disanghareupan keneh ku Kemed barang mireungeuh guruna ngacir. Tanta parah deui pelanyang bae manehna lumpat nuturkeun
Dali minyak itu kene cul si Bopeng bareng bang bae milu nuturkeun ngabecir teu beda jeung kuda leupas ti gedogan. Cager. Aya baik manusia teh si karena deui deh menitaya euy pisan kalakuanana teh make jeung nuduh nu teu paruguh ka aing. Cek Andi bari koloyong nyamperkeun kaki Jatma. Si Ruyuk anu tita tadi yang celek dina dahan tangkal johar jojo klik bae disadat teu beda tinu keur nangtang hujan. Ngarasa bungah meureun dumeh dununganana unggul tarung. Geus kitu selot clek manehna euteup dina tak-tak Andi. Malah nepi ka sararea balik deui ka panenjoan, si Ruyuk tetep nyengclek dina tak-tak Andi. Mangga kabaut. Niat dek nepungan Sudinta jeung Ardasi mah jadi kapopohokeun. Bakuna mah Andi teh jadi ngarasa teu parurun rek anjang-anjangan teh. Malah sakitu dikeukehan oge ku Sukri supaya nyimpang heula ka imahna. Andi teh luput teu daekeun. Pokna teh engke deui we bari terus ngungkung bareng jeung Ki Jatma. Kemed katut si Bopeng. Palawargi sadayana sakitu oge untung keneh Sudinta teh carehamna anu nyengsol balas patelak jeung Andi tea bisa diubaran nepi ka cageurna teu kudu ngarandapan bengok saumur-umur. Harita teh manehna keur kaanjangan ku Andi anu ngahaja nepungan anjang sono bakuna mah sanduk-sanduk menta dihampura tina sagala kasalahanana. Anu katampan aku Sudinta mah lain deui kacida atohna, malah dina dekna silih hampura teh Sudinta anu beak-beak menta dihampura ka Andi. Ku kitu namah manehna teh rumasa pipilueun waktu nanda Sakirais nyaeta bapana Andi di lebah tutugan tea baheula. Geus cukup di Batu Gede bring duanana arindit ka Cisaat. Maksudna rek nepungan Ardasim. Barang mimiti kadatangan Andi mah lain deui rewasna Ardasim teh. Heueuh da puguh antara manehna jeung Andi teh geus natrat jalan pasendatan. Lantaran manehna oge ngarasa boga dosa, ngarasa teu sepi-sepi tina karisi, teu suda tina kahariwang. Ngan sanggeus Andi nepikeun naon maksud kadatanganana nyaeta rek menta dihampura lantaran geus rumasa ngakaya ka manehna. Ardasim teh jojo segruk bae ceurik ngagukguk bangun anu kanyenyerian. Sedeng sungutna teu repeh ngebrehkeun pangakuanana, nupokna teh cenah lain Andi cenah anu kudu menta dihampura teh, tapi sakuduna mah manehna lantaran teu beda jeung Sudinta manehna oge milu andil kana naon kana maotna Kirais nyaeta bapana Andi. Tos bae Mang Asim perkawis eta mah teu kedah janten emutan deui. Margi upami di korehan mah bibit buit kalepatan teh nyoko di Pabahrowi. Margi anjeunna nu kagungan pokalna, Mang Asim sareng Mang Inta mah ukur tumut kana parentahna. Andi nyaritana bari semu-semu nu ngageuri. Ku kitu teh mah jadi ras-ras loba kaingat, nyarus ras loba kaingat. Ras ka bapana nu geus sah ti dunya.
Nu waktu ayeuna teh ngan ukur kari tapakna mangrupa kalangkang nu ngeusian ati sanubarina. Kitu oge ngan samar-samar poho deui kana rupa nu sabenerna ngan anu masih kagambar teh punduk jeung sirahna lantaran manehna mindeng diakod atawa dipunggu kunu jadi bapa. Malah harita oge waktu poenan panganggesan bapana di alam dunya nyatana samemeh diroga halaku Bahrowi di palebah tutugan andi teh sasakna keur naplok dina tonggong bapana poe panungtungan manehna diakod. Jabati eta ras deui ka Bahrowi maotna teh beut kacida pisan matak aibna kapanggang ku piruang dina lombang piruang bagong. Hari geus taya di kieu mah bet nungtun kainget anu moal bisa dipopohokeun kitu bae. Nimbulkeun rasa kelar jeung kagagas. Bakuna maras kana kanyaahna keur waktu ngukut manehna samemeh kanyahoan yen Bahrowi teh anu nandasa bapana. Leres ku kitu nama jangani, tapi tetep we mang teh ngarasa dosa, da memang boga dosa mang teh. Cek Ardasim bari netep Andi anu katinggalina keur ngalamun. Mang oge rumah sadosa teh tos numpuk jangani kumaha nobatanana. Sudin tamairan. Eta mah tos jantan bandana urang Mang Asim, Mang Inta. Cenah geuning manusia mah tempatna kaluluputan. Upami leres mah bade tobat nya tiasa bae Mang. Margi Allah Subhanahu wa taala mah lautan hampura. Sok sanaos paribasana dosa urang leuwih loba ti budah atawa keusik nu aya di basisir laut oge. Ari salami masih kumelenang di alam dunya mah masih tiasa ditobatan Mang. Sumohon namung kumaha nobatanana jangani. Gampil Mang. Urang ulah petot-petot we neda pangampura. Utami nama sabadana netepan anu 5 waktos. Sareng niatan dina hate urang sejak tobat anu salaresna tobat nyaeta tobatan nasuha teh Mang. Sareng kedah apal kana syariat syaratna tobat anu parantos diringkaskeun dina Al-Qur'an anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Mang. Naon bae syaratna teh jangani, geuning sapertos bade kawin sagala kedah aya syaratna. Oh, syaratna dina hal ieu mah supados urang tigin kana diri Mang. Sejang ngabersihan diri anu lamokot ku dosa. Aya 5 syarat anu parantos diuningakeun ku junjunan urang. Cek Andi bari ngareretan kanu duaan. Syarat anu kahiji nyaeta urang moal ngalakonan deui sagala rupa hal dosa pardosaan. Mancegkeun hate sejan ninggalkeun kamaksiatan Mang. Anu kadua urang kedah ngalakonan sagala rupi hal anu diparentahkeun ku mantena. Nyatana Allah anu murbeng alam. Teras anu katilu satekah polah kedah nebihan sagala rupi anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Teras salajengna kumaha jangani? Ardasim dariana karena nyana teh. Anu kaopat nyaeta urang kedah terang naon bae anu hal dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Supados di mana urang bade ngalakonan naon bae hal anu tos natrat aya laranganana, urang jadi mikir deui yen lamun dirempag teh dosa. Tah kumaha carana sangkan urang jadi apal? Nyaeta ku cara sering tolab ilmu nyogrogkeun diri ka para ahli, ka para kiai cindekna sing getol mirali ilmu Mang. Kudu jadi jalma bodoh alewoh, ulah jadi jalma bodoh katotoloyo. Samohon laras
ku kitu nama jangan nih. Mang teh rumaos we jangan nih. Jauh ka Badug teh es tuning lain babasaan. Sudinta nyaritana semu ngageri. Teu kedah janten ngarasula mang. Mang tos sadar oge eta mangrupi hidayah. Mangrupi salah sawios kanyaahna Allah. Margi cantang tu saban jalma bakal kengeng hidayah. Lantaran eta mah tos hakna Allah. Kunaon bae cara namah Allah nurunkeun hidayah ka urang. Tiasa ku gering, ku musibah sareng sajabina. Siga mang merenannya jangan nih kedah ngalaman heula nyengso careham. Atuh Ki Ardasimnya kitu deui. Kudu jama mampipi jeung huntu meruluk heula. Cek Sudinta ditungtungan ku ngahehe. Anu salajengna naon deui syaratna teh jangan ni? Ardasim nempas. Tah syarat anu kalimana mah nyaeta ngalakonan sagala amal kahadean ka sasama atanapi kahadean pikeun hirup kumbuh mang. Urang kedah janten pribadi anu khairunas anfa'uhum linnas. Nyaeta pribadi anu mere mangpaat ka papada. Meresihan lampah goreng salami ieu kumi lampah kahadean. Kitu tah mang. Ieu mah abdi oge mung ngadugikeun naon-naon anu katampi ti guru-guru abdi. Sami abdi oge nuju diajar janten jalmi bener Mang Inta. Cek Andi dibarung ku paromana anu marah mai. Ngarasa gede hate dumeh Sudinta jeung Ki Ardasim daria sarta katempona bener-bener hayang babalik pikir. Hatur nuhun Jang Ani. Karena segala rupi wajanganana insya Allah ku mang bade dilaksanakeun segala rupi hal anu tiasa janten ngurangan kana timbangan dosa mang salami ieu. Ardasim nyarita kituna teh bari ngareret ka Sudinta anu ukur ngeluk. Naon-naon anu aya dina jeroning hatena moal jauh jeung manehna. Ardasim make jeung nyebut insya Allah sagala anu baheula mah jajauheun ngucap asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Upami kitu mah niat Mang Inta oge Mang Asim. Hayu ayeuna mah urang sasarengan midamel amal kasayan ku cara naon bae sakomampuhan urang. Margi pidawuh pangeran. Teu aya kahadean dina hiji riungan, hiji kumpulanan, obrolan kajaba lamun marentahkeun sedekah. Atawa nitah kana kahadean jeung ngadameikeun anu pasendatan atawa nyieun pardamaian jeung musuh urang. Andi sabisa-bisa mapatahan nepikeun sagala rupa anu pernah katampa ku manehna ti Aki Musani waktu manehna salila cicing ditambak baya. Nuhun Jang Ani. Mang oge ayeuna mah tos nekadkeun dina hate yen moal deui-deui migawe kamaksiatan. Mang oge kitu jangan nih. Tos jijiaraeun kana pagawean nu teu parelgu teh. Sudinta mairan tekadna teu beda ti Ardasim. Nya mugi-mugi we atuh sing tiasa kalaksanakeun. Sing lungsur langsar taya harunganana. Sing kiat kana gogodana. Margi ari kana jalan kasayan mah seueur pisan rungkang nu ngahalanganana. Namung upami urang dibarengan ku iman ka pangeran mah insya Allah saniskara gogoda teh moal mempan. Andi ngahaminan malah saterusna mah bari mapatahan sagala. Leres pisan Jang Ani. Margi sagala gogoda teh pasti eta teh usahana setan pikeun ngagagalkeun rencana urang midamel kasaean. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Cek Ardasim make jeung ngaberi gidig sarta ngucap paud sagala anu samemehna mah jajauheun. Andi ukur nyarengeh bae ngadenge pok-pokanana Ardasim teh. Bari dina hatena mah kacida ngarasa bungahna. Sugan we Sudinta jeung Ardasim teh bener-bener bisa babalik pikir.
Ki Adria mah tos raos pangintennya jangan di Cipancar kene kitu anjeunna teh. Muhun Mang di Cipancar we. Pak iya mah teu incah deui. Tos betaheun panginten. Kana tane wae kitu jangan Ah henteu Mang. Mung anjeunna didamel di Pak Haji Sobana. Raos atuh pamitos kitu mahnya jangan nih. Untungnya Ki Adria mah sadayana tos diheula. Ah, saraosna padamel atuh Mang. Namungnya sanaos hasilna alit oge, namung pinuh barokah. Komo deui Pak Haji teh kalintang nyaaheunana. Bakuna mah Pak Iya teh tiasa mihapekeun diri deui. Muhonya raos atuh. Ari tos aya padamelan mah. Mang oge lamun tiba heula keneh mah sadarnanya. Panginten ayeuna teh tos ngahning we meureun. Ayeuna oge teu acan kaboler atuh Mang Asim. Usaha mah kana naon bae. Bade tani tiasa panginten Mang oge kagungan lahannya. Atuh bade icalan oge tiasa, bade icalan naon bae anu penting mah halal Mang. Bade icalan tahu tah sapertos anu ngadalang, sapertos anu mangdongengkeuna. Mangga tiasa wae. Atanapi cenah hoyong icalan dorok-dok sapertos Mang Jeni, mangga. Atuh cenah hoyong di pasar sapertos Mang Iyeng. Tah Mang Iyeng alhamdulillah sakitu rajinanya. Mangga tiasa oge, anu penting mah mila rizkina ku jalan anu halal Mang. Eta kumaha ngawitanana pendak deui sareng Ki Adria teh jangan Ardasim tetelepek. Ti payun waktos di Tanggulun pendak namah Mang. Andi satuluy namah derek-dek bae nyaritakeun lalakon mimiti panggih jeung Adria. Sahingga manehna jadi nyaho saha anu nanda sabapana. Untung atuhnya Ki Adria mah boga dunungan anu sakitunya aheunana jangan nih. Anu leuwih untung mah manehna mah geus leuwih ti heula eling nanya. Teu siga urang anu kudu ngalaman nyengsoh heula careham. Cek Sudinta nyaritana kitu teh bari ngareret ka Andi. Sarua we kuring oge nepi ka kudu buka kang heula beungeut. Pengalamannya Dinta. Nepi ka ramijud pisan hirup teh ya. Tapi masih untung urang teh dibere kesempatan hirup teu siga Kang Bahrowi. Nauzubillah. Ardasim mairan bari ditungtungan ku ngabiri gidig. Palawargi sadayana dipake ngobrol mah waktu teh teu karasa nyarelekna. Nyaho-nyaho pot panon poe geus nengok kulon. Nya tos mengok ngulon. Ngarasa eueuh deui obrolkeuneun. Andi pamitan ka Ardasim Sudinta nya kitu deui pipilueun. Bebeja dek pulang ka Batu Gede. Tekung silila bral atuh Andi jeung Sudinta ninggalkeun Cisaat dijajabkeun ku Ardasim nepi ka Tungtung Lembur. Palawargi sadayana Andi anu ayeuna mah geus tetep tumetep di Panenjoan. Lila-lila mah ngarasa teu betah oge sanajan pikeun ngeusi waktu teh osok ulin jeung Halimi ka kebon atawa nganjang ka Kijatma. Tapi kabeh teu bisa ngubaran rasa teu betahna. Nu antukna mah manehna bebeja ka Aki Surdi. Yen manehna rek indit deui ti Panenjoan. Sajungna Andi indit ti hareupeun Aki Surdi, gidigna mah ka jalan anu kalembur Batu Gede, tapi manehna bet jiga anu limbung. Hulang-hulang bari mes-mes ngarandeg, bakuna mah ngarasa bingung nya kumaha piloseun. Deu ka Cipancar hoream, deu ka Hujung Mumul,
Komodoi ayeuna mataknya nyautan kana hate lamun kudu papanggih jeung nyitar sia. Heug manehna mancokeun tungtung irungna kaluhur ngagunakeun ajian mata angin. Tetela dibeh ditueun tegalan teh ku manehna geus bisa dipapara yen aya anu keur galungan. Kukituna pelesat bae manehna ngagunakeun jurus engkang-engkang melesat ngambah tegal nu kacidaremetna ku rungkun-rungkun saliara. Palawargi sadayana memang teu salah tulupan Andi teh teu mencog saeutik oge yen aya nu galungan di tengah-tengah tegalan sarta teu katingali ti sisi jalan mah. Eukeur mah kahalangan ku raremetan rungkun-rungkun saliara, katambah deui jolok ti jalan gede jeung semu kabelah kenca deui katutup rajegna tangkal mahoni. Sedengkeun anu harita keur galungan teh tayalian ti pamajid nu keur dikarepuk ku Bahwi Kalpa katut murid-muridna nyaeta si Dorji katut dalimin. Malah karena oge pipilueun ngan manehna mah teu lila miluna teh puguh ngahaja mandeurikeun maneh ngarasa mandeg mayong ngarasa era bakuna mah. Ngan ari ras ku kanyerianana ku Nyisari podigdig bae nafsuna teu bisa diampeuh deui. Pokona mah kula wadatna Gumilar teh ku manehna geus dianggap satru kabuyutan anu perlu dibasmi. Keur waktu tadi teh Bahwi Kalpa katut murid-muridna mentas ti salah saurang muridna keneh nu mangkukna di wates. Sajigna ti wates Bahwi Kalpa sabatur-batur kalawan ngagunakeun jalan Tanjung Pura. Tidinya terus mapai jalan rondaan anu berasna ka jalan sepur, ka jalan kereta api. Tidinya terus ngetan mapai rel nu maksudna dek ka Wanaraja nepungan murid-muridna oge anu geus bacacar di mana-mana. Nah ari gok teh panggih jeung hiji jalma anu papakeana sarua sing sarua bodas jeung jangotna camutbut nyaeta tayalian ti pamajid. Boh Bahwi Kalpa dalimin atawa si Dorji saurang oge taya nu wawuheun ka pamajid, tapi karena manehna mah lain deui wawuhna. Ku kituna karna teh ngaharewos ka Bahwi Kalpa yen eta teh pamajid cenah. Beunang disebutkeun masih kula wedetna Gumilar keneh. Atuh puguh we tumerapna ka Bahwi Kalpa teh jol-jol bijil nafsuna. Lantaran lain deui ngarasa ceceubna ka Gumilar teh dumeh geus kungsi ngelehkeun manehna. Ku kituna teu antapara deui gapruk bae pamajid teh ditarajang. Ari pamajid manehna saeutik oge teu ngarasa kaget lantaran geus meunang beja ti Gumilar yen ti heula cenah pernah patelak jeung nu ngaran Wikalpa nu cenah mah guruna Pabarja musuhna baheula. Malah karena oge ayeuna mah ngomplot jeung Bahwi Kalpa anu pasti pada ngabogaan maksud nu teu hade. Puguh geus natrat kapan kajaja oge karena teh kungsi narajang waktu manehna kapergo keur lahaloho basa ngajorag ka imahna Gumilar. Tapi tetela pamajid teh lain pitandingeun Bahwi Kalpa lantaran sarua bae jeung waktu ngalawanan Gumilar. Bahwi Kalpa teh ampir-ampiran kateter ku kituna terus bae pamajid teh dikarpuk ku tiluan. Mimitina mah galunganana teh di sisi jalan lila-lila nyedak ka tengah tegalan katuhueun jalan nu saterusna nengah lantaran ayeuna pamajid jadi kapaksa kudu terus undur-unduran sarta disadekeun ka tengah tegalan. Diraponan ku tiluan anu tingkat pangabisana lain handap-handap nya rada riweuh oge nyang hareupanana katambah-tambah karena oge milu ngabantuan lantaran geus sidik ayeuna mah pamajid teh moal aya kameunangan. Tanagana geus tembong mimiti leuseuh. Manehna anu aya di pentaseun jalan belah kenca ngagentak ngapelesat mentas pikeun mere bantuan ka Bahwi Kalpa. Nu tumerapna ka pamajid jadi asa beuki ripuh atuh.
orang racah jeung embe badot teh karena tori jalimin orang racah. Ay. Mbah Wika panyarita ka si Dorji nyebutna oge embe badot ka pamajid teh dumeh eta pamajid teh jangotan anu kaayana geus camuk ngut bodas. Halah, paling oge bangun andi kanu ditek-tek ku kaula mah we Pak. Ulah sina nengkung kitu tah. Pamajid ngahuakeun bari panonna mah kacida cingceungna ngayonan opat lawan teh lain deui kacida beratna. Pangpang nama Mbah Wika jeung karna anu kudu bener-bener nyang hareupanana. Dipek-pek sia ulu teh ku aing sakoplok nyebut naon ka aing. Mbah Wika panyebrutkeun pereupna amarahna beuki modal disebutkeun dek dipek-pek irungna teh. Rasa tengeunahnya saula nya sarua atuh kaula oge sangeuk dihina kitu ku Andika. Pamajid ngagentak ngawangun jurus gelap ngampar lantaran nu sajana oge kalawan babarengan geus nyebrutkeun pereup-pereupna. Jebrod si Dorji kabeunangan dadana ditemrag pereup buleduk. Dalimin dihancah hulu angeunna dipeset ku tuur. Sedengkeun Mbah Wika jeung karna mah salamet lantaran kaburu laluncatan ka kenca katuhun pamajid. Karena ngahembatkeun tengeulan ujunganana suk Mbah Wika panyebrutkeun jurusna hiuk duk. Tengeulan ujungan beunang ditakis ku leungeun kenca. Pamajid ngalalapkeun badana disusul ku ngacorelat kagigireun karna langsung nejehkeun dampa suku kencana. Bug! Karena ngagero lantaran iga burungna dihancak ku dampa suku sarta langsung ngabangkieung ka kenca. Gila! Pamajid malik ngenca nyebrutkeun pereup ka tuhuna ka hareup dibarengan ku pereup kencana ngahembat kagigir. Mun karna ngagerung lantaran carehamna beunang didagor pereup ka tuhu pamajid, sedengkeun Mbah Wika pamah ngagoak lantaran pereupna bantok jeung pereup kenca. Mangkaning kulit ramona can cager bener urut harita bantok jeung leungeun buntung Andi. Katurug ayeuna didagor deui teu burung we nyanyautan ngadatangkeun ka nyeri anu pohara. Sia goblok, sia embe badot, nyawanan sia teh. Licik sia goblok. Geus kitu jurelat pamajid ka palebah si Dorji anu harita ke ngacurung kunung rek nangtung sarta teu antaparah deui cekok bae ka kemplongna ditajong. Si Dorji mindo ngagerung cuk. Waduh, cabat, aduh. Rasa nyeri dina dadana oge can leungit. Ayeuna geus dipindo deui dihancak ke kemplong. Teu loba deui pamola bru wae manehna labuh nyangigir anu saterusna mah ngageblak nang karak bengkang. Bari panonna mulan si Dorji langsung ngusek teu eling. Hiu karasa dihandap aya angin nu ngoyageun calanana. Pamajid ngagentak ngajauh ka luhur lantaran kumanehna geus kajudi tangtu aya nu boga gawe ngadodoho. Breh teh bener wae dalimin keur dina posisi ngadepong bari ari sabab pangadekna poos. Lantaran suku pamajid nu rek dibajegna teh sakilat leungit tina sasaran lantaran kaburu ngabelesat ka luhur. Cerot, cerot. Jrot. Dampa suku pamajid dina kejiligna napak deui taneuh teh niban pisan kana punduk dalimin. Balukana it's very perfect bray. Sampurna maksud mang teh. Sampurna dalimin dina nyuksukna teh anu saterusna ngadepong teu usik-usik lantaran kapiuhan bari nonggeng mongehek teu beda ti bolon nu keur ngalakasir. Deui karasa angin nu nebak di dua jurusan gilar panon pamajid hirup kabireungeuh Mbah Wika jeung karna ngahareumatkeun bedogna. Bedog anyar deui lantaran bedog-bedog nu ti heula mah geus parotong jadi korban haur konengna Andi. Teu talangke sat bae pamajid mesat bedogna ngabarengan badana ngareundek bari ngangsodkeuna suku kenca ka hareup. Tang
Bedog bahwi kapan nu datang nanti katuhu teh benang ditakis ku bedogna. Jerelat deui suku Pamajid ka hareup pikeun nyingkahan bedog karna nu nyerepet di belah kenca. Bos, bedog karna ukur ngahanca tapak. Hiu, bedog Pamajid disabatkeun ka tukang barengan suku katuhuna ditarik deui ka tukang. Tang, bedog karna benang ditahan ku awit. Pamajid ngarobah gerakan bedog narek dipake ngarojok badan karna. Sedangkan badanna nuturkeun nyerong atuhu sajalan jeung bedogna. Sauk suku katuhuna maju, sedang pereup kencana ngatius ngahanca careham bahwi kapa nu kaayaanana keur ngadayagdag. Cerot, cerot. Jirot. Kipat teh hideung kana cerot wae ah. Jadawal teh emang kunaon nya ieu teh kana cerot deui. Jirot. Pereup kencana temis tina sasaran, tapi ari gerakan bedog namah poos lantaran karena ti bubur anjat ngajauh ka tukang dina gerakan jeler kasaatan. Bahwi kalpa we nu naas teh carehamna asa nyengsol. Ulah ngajat karena sing era kutangtungan deuleu. Pamajid ngajerowok ngarasa cua kabina-bina. Yen karena teh ngabogaan gini pikir belang bayah. Tegableg pisan rasa rumasa sakitu pihak gumilar mah loba ngelehan. Tapi ari tekad karena mah tetep bae ngadengdem hate anu sakitu gorengna. Hahaha, ulah kalah huntu sama Majid. Gerah radap angguran mah ka awak kaula. Ongkos ti baheula oge kaula mah teu tunduk taluk ka andika teh. Teu. Karena kalah ngebrehkeun lelewa anu pikacuaeun naker. Gitu kahayangna Andika teh karena hade tarima ya ku Andika ya. Pamajid ngepelesat loncat ka palebah karena sedangkeun bedogna geus nagen hareupeun dada. Tapi karena nyengcat ka palebah si Dorji terus nguliwed ka tukangeunana. Pamajid bakat ku geus teu kuat nahan amarahna dumeh ngarasa dicoo gado ku budak satepak. Manehna ngagentak nyusul tepus ku loncat anu teu kira-kira hebatna. Badana ngalayang ka ngaliwatan badana si Dorji. Sama sakali ku manehna teu katiten yen si Dorji teh geus eling tina kapiuhanana. Barang karasa Pamajid ngalayang luhureunana, ngagentak si Dorji ngacurung kunung bari ngahiukeun pereupna ka luhur dina gerakan ajul gedang. Eta ajul gedang. Ari lo awak Pamajid ari habak wae kekemplongna dihanca. Ngan masih untung teh si Dorji teu ngagunakeun bedog. Lantaran waktu dihanca ku jurus gelap ngampar teh bedogna kabawa ngacleng. Pamajid ngagero bari ngarasakeun eungap anu lain di kieuna sarta teu antap parah deui gedebut bae manehna ti susut teu jauh ti si Dorji. Hiji kasempatan pikeun karna adalah pikeun bahwi kalpa oge anu harita geus siap deui bari teu lepot tina bedogna. Lihat, modal siapa badot ayeuna mah. Modal deuleu ayeuna mah. Lihat. Bahwi kalpa pinuh ku kabunga bari bedogna ngahiuk ngabarengan jeung bedogna karna. Ku sareat mah Pamajid teh geus moal bisa ingkar deui. Bakal papanggih jeung pati, bakal tepung jeung ajal nu ngarongheap datang nu dilantarankeun ku bedog-bedogna bahwi kalpa katut karna. Malah Pamajid sorangan pikiranana geus nepi ka dinya. Ayeuna yeuh mangsana pinanggih jeung bobor karahayuan ngababatang di pakalangan. Tapi eta kabeh ngan saukur dipaparah anu disaluyukeun jeung syariat lahiriah. Padahal ari hakikat namah kacidapa paling pangna. Saperti keayaan Pamajid ayeuna, memang manehna teh can nepi kana niti wanci ninggang mangsa anu geus digariskeun ti ajalina. Buktina meh bareng jeung tingkol hebatna bedog-bedog bahwi kalpa katut karna anu rek ngacak-ngacak tonggong Pamajid.
sakedap palawargi tang istirahat ya Mang. Boh bilih ya ka palawargi aya nu mariogikeun tahu sareng tempe superna tahu Cibuntu. Mangga kantun sumping wae ka pasar Margahayu Sulaiman, pasar BTN Margahayu Permai, ka kios Kang Yadi anu di Blok A di Hanggar A taros ke Moal Biruk Kang Yadi tahu Cibuntu. Mangga tang reureuh ya Mang. Iklan heula. Urang teraskeun deui ah, Bung. Meh bareng jeung ting kolebatna bedog-bedog bahwi kalpa katut karna anu rek ngacak-ngacak tonggong pamajid. Sakilat aya nu ngolebat nyampek tanpa jirim, nyaho-nyaho. Tang tang. Aduh, aduh. Bahwi kalpa reujeng karna ujug-ujug pating koceak. Sarta teu anta parah deui pelenyeng bae duanana lalumpatan muru ka jalan gede. Katempo ku si Dorji katut dalimin piribit deui duanana lalumpatan tukangeunana. Palawargi sadayana anu saratia manco anu ngadarepong anu mikalandep kana dongeng Sunda baheula. Sing horeng si mana horeng tadi anu nulungan pamajid teh anu ngolebat teh nyaeta taya deui Lianti tukang es. Geningan tukang es anu nulunganna Mang Iyeng. Sugan teh ku Mang Iyeng ditulunganna teh. Ah, nyaannya tukang es. Punten ya palawargi parantos ngurunyung tukang es. Alhamdulillah nulungan pamajid. Punten ya palawargi ya waktosna parantos teh nyekapan. Urang teuneun heula di haneuleum hieum tuna di hanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui. Cag heula dugi ka dieu nya. Mung sakitu anu tiasa kasangakeun ti Mang Iday. Hapunten tebih tina kasampurnaan. Ampun paralun nu kasuhun. Wening galih nu dipamrih hampura-hampura anu diteda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang amit mungkur amit munur cag permios. Mangga ngarakeun ieu hidup